aya si botak. Hai botak, biadab. Di mana dia tukang nyervis kulkas? Wah, di mama. Emang kunaon gitu mah kulkas mana? Heuh, salaki aing ngutruk wae gara-gara kulkas. Emang kunaon sia teh mah? Dahareun teh setiap diasupkeun ka nu kulkas tarariis. Mana atuh? Ini segala dahareun diasupkeun ka nu kulkas. Pan aing mah cek batur, ngarah awet ngarah teu babari hasem. Oh, lamun kitu mah tuh mak. Kulkas mah normal mak, teu naon. Ari geus naonna atuh sia teh anu teu normal. Tah, otak siap panas teuing mak. Anjing. Ditanya teh sia anjing, kalau kadinya balik-balik ke botak. Aduh sia. Marah. Bos sayur nongkrong wae euy. Ya atuh ti maneh teh. Ayeuna maneh geus panen naon wae le? Urang mah karek panen kacang panjang jeung kacang tanah ti euy. Hebat maneh euy le. Tah ti lamun kacang panjang ngeunahna kumaha ti? Di sayur atawa diurap ngeunah sia le. Oh gitu ti. Amun kacang tanah ngeunahna kumaha ti? Tah mun kacang tanah dikulub le, jang ngopi. Tah ti lamun kacang nyempil ngeunahna kumaha ti? Lamun kacang nyempil le, ngeunahna dirojok botak bukan nyucian. Anjing, itu rojok. Rojok wae. Ri, ari maneh kumaha boga salaki teh bener teu? Mah teu mesra mak. Naha make teu mesra? Eueuh cepengeun mak. Cepengan kumaha? Sirahna botak ai mak. Uluh botak ieu buukan. Edannya Naon sih ngomongkeun aing babak? Awas atuh aing. Goblok pilihan pisan. sia kebeneran aya di dia. Aya naon, Mak? Aya naon bayar sia teh hutang. Anjing, wanian maneh mah nagih ka aing tumben. Heule tulungan atuh aing teh pokona mah bayar poe aya nama hutang teh. Heuh atuh mah decan boga tuh Mak, poena mah mama kasih teu apal we amek aing mah teh. Aing teh lain teu apal amek maneh da urang teh keur kasarempet eta teh le. Emang kasarempet kunaon Mak? Kota wanian kitu nagih. Heeh urang teh le KPP dia teh keur nebus anu di rumah sakit. Emang sanu gering Mak? Lain sanu gering le urang teh kapoekan. Kapoekan kumaha maneh Mak? Heeh urang teh nagih. Ai si jelema itu teh kabelece. Nya ku aing teh dikadek. Waduh. Oh Mak engke dibayar Mak, engke dianterin ka imah Mak. Aing kudu duit Mak. Sia mah anjing kudu disingsieunan kitu nagih teh kakara. Sion. Goblok botak. Mak. Oi. Tah eta sora manuk naon Mak? Oh, eta mah sirit incuing le. Oh, tah urang geus sok loba Mak. Sora manuk kitu Mak, eta teh tandana naon sih Mak? Teu kolot mah eta teh le, lamun aya anu deuk maot, eta teh sok nyada. Tah sirit uncuing eta teh Mak. Jalu bikangnya Mak. Ari ceuk mama eta teh jalu le. Nah, Mak eta bet nyaho jalu Mak sirit uncuing teh. Heuh, apaan sirit uncuing lamun bikang mah momok incuing. Pokoknya ancuing le. Oh, kening. Maneh mah gaya euy, cek beja boga pamajikan tilu cenah. Nyaho atuh ti sebagai lelaki sejati mah kudu kitu maneh teh. Orang mana wae eta teh le, orang deket atawa beda negara? Sanagara ti, cuman beda daerah maneh teh. Naon gitu ti? Salut le euy aing mah ka maneh, tapi aing mah le nempo teh maneh mawa nu kolot we, aing nu ngora nu dua ka mana? Nah. Desa teh apa goblok? Tapal naon ari maneh? Penu dua mah direntalkeun ti, can balik. Mobil goblok sia teh. Dendam pribadi anjing.